Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng Ibu Rizky Nur Azizah dina pengajaran Basa Sunda kelas 7. Nah, sateacana kumaha barudak sadayana daramang? Syukur alhamdulillah upami aya dina kaayaan sehat walafiat. Nah, kumargi bab hiji atus rengse dina video ayeuna ibu cuma bade mintonkeun contoh paguneman. Mangga ku harideup simak videona nya. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza, mangga calik. Hatur nuhun, Wid. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sawalerna ari Widi kumaha? Alhamdulillah damang. Dupi aya naon ka dieu? Kieu, kamari teh pan Reja teu lebet sakola. Dupi aya pancen atanapi henteu. Oh, muhunnya. Kunaon atuh make teu lebet sakola? Nu mawi kamari teh Reja udur. Teu damang naon kitu? Lebet angin. Kumargi basa dinten Minggu wangsul latihan teh kahujanan. Mung alhamdulillah ayeuna mah tos jag-jag deui. Oh, alhamdulillah ari kitu mah. Kumaha ieu teh? Janten aya pancen teu? Oh, sumuhun aya pancen basa Sunda ngeunaan paguneman. Abdi bade ninggal catetana atuh. Kumaha Wios? Mangga sakantenan we atuh urang pidamel sasarengan. Hayu atuh. Dina video tadi anu kuhidep atos disakseni aya sababaraha kandaga kecap atau kosakata. Nyaeta mangga anu di Indonesiana silahkan, lebet masuk, pancen tugas, manawi karena, udur sakit, sareng wangsul dari, jag-jag sehat, pidamel kerjakan, wios boleh, sasarengan nyaeta babarengan. Nah, ayeuna giliran tugas hidup masing-masing atanapi pancen mandiri. Nyaeta pek jieun hiji contoh paguneman di sakola. Tulis dina buku hidup masing-masing, teras kirimkeun ka ibu. Sakitu wae anu dipikahatur dina video ayeuna. Hatur nuhun karena perhatosanana. Wilujeng ngerjakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.